Raden waktu dicetrok eta ku orai ku naga komo tuang Rama Paman wa Juragan Arjuna ya ngelepak baru kana teh ngagugulung tuang Rama Pamane mang teh nya wanteu nah da abdi oge agan nah nai leuleus anu taya papadana sami leuleusna basareng abdi ngan abdi mah leuleusna can dahar nya eta raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere antakusuma lain kere urang sia teh kemana karep Sinjang wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger pokoknya mau beres tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gembleng salamet ya budak euy gitu taden ieu menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala eta sawanten percis tuang Rama atuh dateng maruteng anak merak kukuncungan da uyah Matara TS ka Singapura Dawala tong ngaheureuikeun eta euy bisi diturutan ku budak tah ieu Gatot Kaca uyah Matara TS ka luhur kitu ka Singapura bantuan mana ayeuna aki sebar palih ditu dek benta dua restu kaula jauh beletok kata pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bunga gara sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh ya kemanunggalan sahak jeung sakawajiban luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapak dan Lanud Sulaiman Bapak Kolone PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta dina raraga bilang kala TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina amin kitu ceuk dek oge marukana bayangkeun lamun urang utang tara rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan can ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah di belah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah henteu teu ngagerem paling di Jawa mah yoy tadi urang mah Gatot Kaca biba teh
naon ngagerem teh mau tak gitu nya mudah-mudahan urang sararea salah keluarga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernegara, da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna tepan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan tepan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang heueuh tah nya kitu marukana ulah lalawora deuleu sia jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene beula kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna beula kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea heuh pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara gitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler gitu mata kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya, itu. Eta tina inuman, can tina kahakanan. Can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jauh dirontok we deui. Nya oh iya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning heeh can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan heueuh budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh ngahadar disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho karena budaya urang magerinya euy jeung eta investor asing deui anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang ari ngul usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot
aya oge dina truk nih para renyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantas gininya anoman gitu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we poho da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana heeh nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teteh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh ari Bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda bade ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggal di nama mastaka domba tuh kitu kana domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun
nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka doma gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka doma mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum oh. Aduh jeung itu aksara naon teh teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno Bapak Mayor I Made Hartawan Bapak Mayor Juwardi Hidayat Bapak Kapten Syamsul Komar sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak ye rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga sing langkung majeng usahana Pak Lurah Wilson nya hah Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patuloh Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikodeng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun wilujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan mun cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka Angkatan Udara Bapak Hoan di Sumersari nuhun kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah amin jang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba idinya tah minggu oge pan sok di dinya
Alhamdulillah darah siap-siap yang ngadu domba untuk cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apaan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apaan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge ditunda we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng gitu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung deng dang tingkung dang tingkung can nepi kana galar macan eureun nih kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobal nyang lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teteh karakter domba teh aya nu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya nu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh menipi ka sabeuleun mah kitu teh menang meuli 3 juta teh teh ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun kitu cada wala euy loba pika sirieun sia hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jong ngareng keneh ke gitu teh jangan domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasirieun loba pangalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya di sana pihak kalayan urang sakantenan keuneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matakca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya je
jadi denge-denge teh atuh ieu mah ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ieu bisa riung mungpulung dina wengi ieu amin ya katinggal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh oh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon teh ngaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun dieu mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah itu tadawala euy dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan nya hayu lah teu naon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah ceking duit ka jam sabaraha sok cenah ka jam 1 makanya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang ka itu Karagiri Harja ti UNESCO nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daekeug teu kajeun ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping nya dolah siling mah dulur ka nya teh dulur ti mana sarua cucungikna ge monyong jeung sia kumaha mun ngartieun moal pang dari kitu oge dia omongkeun teh kala kaseuri baru kana ngabodor mun teh elah cenah hiburan aya nyong pogo we urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca matak deknya di lemur tara loba kasusah komo ari eueuhna beuh mah di masjid teh cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon eta teh
adan aing salah kumaha aing geus salat asyar teh aing teh jauh kerelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek karena pangeras suara aing teh ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar red kena jam ding-ding karek setengah 5 atau pogoh nu ngabuburit teh buka kabeh grapek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan cek eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah homo zaman Asep Show magening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerlek waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing harita ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung moho ditimbang-timbang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal kasawarga mah dalang lalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal kasawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat Bro, aing katipu ya. Ada sini ngabodor. Alah ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy lempangna. Lempangna mah si lain ya kali iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong heueuh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna ge cu ini teh ngarayap pandai di kampung mah jalan teh rungka-ringka nih jalan satapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas
mapai jalan satapak ngajug-jug kakiji lemur teka rasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teu euy nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakindak geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu manehna mah lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngageduk didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah beuneu cenah dewek bisa naik na mah aya bisa mah cenah naik atuh ngala kanya da aing hayang nginum dok cenah daguan kumaha nya tadiuk dihandap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak liuk mana cenah bisi anu bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel nu sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jokoleang werag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh urang aduh panai bakating ku nyeri mangihan maneh meureun sisi kiih teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikanya wah kolot teuy anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh amun lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh sugane aing teh panek diadu pelawak alah ampun cing lah kumaha dek kaul terjadi eudeuh ngiga ini segede kaul manehna mah boga angkatan udara ayeuna mah juragan Gatot Kaca nya
bakat tingku bunga nilainya itu duh. Hah? Pamere Batara Guru bieu itu. Nah jadi jangkung aing kan dulu. Aduh. Atau baju aing gede teuing gitu. Pekekat kaul makanya. Alah ampun teuing aing lah. Aduh. Reur. Alah jika bobotoh domanya. Alah nungtun doma geuning ai doma meleteng ke belah ditu teh diudag nya. Duh. Alah. 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 Hah? Hah? Bobotoh itu bobotoh eta Pak Haji Wilson. Alah, aya deui euy bobotoh teh. Lamun doma diadu teh sukuna teh nyerona lapung. Tingkung dah tingkung berubah pang pang. Ieuh, yang gitu. Aduh. Nya sagus itu nu kieu. Alah. Ini sok ya, ngieu lah. Sok. Hah? Sok rek mah. Sangarti we akang. Ana baka jeung teu ngarti teh sok nah aku mah aing kena moal bohong. Heeh. Baritu kan uang kewe. Sagala rupa oge. Ngadirgahayukeun pan. Meriahkeun 60 tahunna angkatan udara. Dirgahayu. Angkatan udara. Alah. Para runtene ya kasadayana. Mumuncangan euy kana trotoar. Saring deui kayaknya. Sastra jinga lan itu Gatot Kaca dek bajuang hayuk singkil urang bantuan bisi aya bancang pakewu saek lan. Halah ya doana ti sararea ye budak dek berjuang. Oh masih salamet teh akang sing aya dina kaumulan. Sing aya dina kaumulan heuh. Tuna lampah eta kacarios disaluareun lawang selak matangkep. Ieu patih naga sakepu.
margi naga percona socana bocos sabelah ditajong ku jabang tutuka dina nalika di papangku ku naga percona itu kaayaanana naga sakepu miwah sedanten ulah dia belatam tama parantos nuaran tangkakai maksud nama ilawang selamat tangkeprek ditotog ku kai nu gede. Ayo kumpul kurang ajar para dewa tidak anan mentawida dari hiji naga sakepu miwah sedanten ulah dia belatam tama parantos nuaran tangkakai maksud nama ilawang selamat tangkeprek ditotog ku kai nu gede. Ayo kumpul kurang ajar para dewa tidak anan mentawida dari hiji ngenakeun uing ti pasukan orai sinuk ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing ayeuna teh hahargungan kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Persona Yol widadari paminta sapi
upami lumayan pangdedeng iringan pingan ngeunah di ngabelekuk teh euy ulah lalawora alah ngeunah goblok pake tuluikeun atuh nikmat teh euy alah gara pek pecahkan euy pecahkan euy eudeup euy ulah lala orang ngeunaheun siapa lotot alah euy geus sia goblok ngabibita wae aing mah edek cing mecakan dina ngabelekukna tong dikenangannya euy geura sok ngeunaheun teh euy ngeunaheun teh geura sok mecakan aing wajarkeun dengan tiis goblok aduh cing pangenangan kedah tunggu datang aing teh meuli jara rempling kabeh kawas angkat tinjak sakitu kenang beberebetan makan deui ya sia teh kenang teh tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kendang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing heuh bieu teh di kendangan goblok hah biar jadi kenangan wah iya bade sok sok geunaheun bisa eta kendang itu alah eta sinena kata-katana hadinya euy alah hebat tukang kendang di mana itu euy nya ai kendang jempe sia mah pajar disada pajarkeun teh sinen cenah hahleuang anak geuna pugu sinen keur ngahuap hebat euy duh eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kendangan alah kakendangan aing iga nya da kendang mah jempe sia teh kendang jempe ngeunah teh di mana tukang kendang je wanyaan budak si goblok
budak sia teh di mana teh tukang gendang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama aduh kurang mana teh kenang teh nah dah tadi kenangan maneh mah bingi gal teh maneh jadi kenangan bingi gal teh kudu sabaraha mere bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah diuk saha nu maot diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje ngomela-mela teuing aje keun bae tok dicengceurik anu maot da meureun geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalabu kiparna aje aduh karunya dulur bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje geun bae tong dicengcerikan ae muga-muga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna anjing tah gitu amin gitu aje meureun serangan eta ampun si eta da teh dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah jalana kabibun meser kupati abonan bapak jauh pamiwang surang Bandung sindang layak para patang samodaya kalepatan maknya
taplakeun teu dibantu nyanakeun wilujeng-lujeng kantun malati mah disisip cai Boyeman sentuh upami api atos wangsul dibengketan awi-awi tali pilih mami pamugi ulah rek lali meser kupati aponan deui ulang upat ka pot puta wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogkeun we kana lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak ai winga ya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya meureun bisa dibagi-bagi tenang Uing hayang nganggeuskeun masjid euy. Di maneh? Syukur atuh. Syukur kakirangna ini teh duh. Uing teh jadi panitia pangwangunan masjid. Naon anu kurang je? Kenteng can aya je. Bata can ngadeg atuh can. Ai keusik, aya keusik mangan beulieun. Sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu teh. Si goblok eta. Ka mana we karep goblok? Iya anu make kedok agama aja ya. Jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we sorangan. Tidurakan ungcut. Paingan sia mah anakna kararempreng ge kabeh jeung eueuh nu mulus. Penting beuceung aing ge subuh. Ulah kitu sia. Alah, itu dewa ka dieu, itu dewa ka dieu. Dah, sia. Kau geus datang. Geus datang. Geus datang. Itu dewa. Datang geus datang. Geus datang.
widadari naga diikat duaan widadari naga cugening mainnya sya widadari gitu datang nera tangga demang datang nera tangga demang newo pakulingan rana kenirah ingkang prapta dewa naon ya Allah lain dewa lain dewa maya tukang sayur mah anjir aluh mun reg-reg kieu dulu kebenaran si aing dek ngaliwat itu tinggal di bawang bereumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk ai beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngareng-pereng woh abeh teh nyeri hate teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona belah mana naga persona di mana teh naga syari teh naga persona ta eta nanyakeun dunungan uing maksudna naon pokona kaula rek nepungan naga persona kaula can anggeus urusan jeung manehna aya urusan naon jeung dunungan aing pokona aya we ning nagih urun ning nagih jigana lamun dina doma mah reng-reng teh jelema kitu teh reng-reng adu penciteun unggul aduh ngaranna sampean Allah cabang tutuka anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari ayeuna dek malas patih ka naga persona Gusti naon tingali ieu aya makhluk dewa aja anjir orai naon teh euy orai gibu orai lingas kitu naon maneh ngomong eta sin orai naon ieu orai welang do yo orai kisi teras kana tuh najis anjing teh digaji saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi jabang tutuk kabeh Gatot Kaca bunyi da ieu mau 5 menit diganti ngaranna teh maksud kaulah hayang nepungan anu ngaran naga persona ieu kaulah patihna heula ieu naga sakepu sampean naga sakepu ya dek naon lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca jabang tutuka ngaranna teh Gatot Kaca
Jabang Tutuka Rincing Wesi Kerincing Wesi Kancing Jaya Kancing Jaya Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Syamsuddin Syamsuddin satu teh goblok teh buah gelo nya jelema teu nu urang deui moal eleh daing oge aya eta anu tukang cepot Astra Jingga apud siapa yang ceritakan wayanya jadi hebat yang pernah loba kene ame dahu can kapapai paing mus lamun kitu carana dek hayang saling harapan jeung pati sakepo tina gara kelikosi haji mulati tegah ya apakon wani marang aku rawani jadi ngapakulanang kulanang jawios atuh Gusti ayo kampung wakul buaya Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios juga ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah teu ngeunah aing disebut beuneur tong dihalangan ka tuman ulah antep tah si goblok tuman pisan sok atukannya sok ku agan tenggelan tah tuman hayang maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo cekeuna ajar maju sia aya maju woi anjir awak da tuas yey woi hebat dulu woi Allah modal sia aduh hieu lah ayo Allah tuh ampun Jabang Tutuka ampun iya Allah tuh ampun Jabang Tutuka binata anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu si Ronaldo gitu-gitu teuing tatajongna dulu plug tak tang plak plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu teh hebat dulu lah naon diamar ta euy boga pahlawan anu utama dulu bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah
bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna gan lah naon reueus aing Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak dek ngaranna eta. Ya ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu anu pegek beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang aing teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu sia jeung aing goblok ngetrek aing wah euy gede teuing lawan teh yeuh 10-7 yeuh sok geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek na teh lieur euy marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya dia tukang ala anjing aya goblok ngajenggut sia aing teh deuleu tah we teh sakit we itu we aduh euy labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri wen ya sabya kuya si goblok wen ya sabya anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah we tah tersak tuh ya jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing jadi urus
kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang sih teh oh nyaho teu nyaho syukur ya nyaho mah si goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh macam make parasit mawa we dudukuy beuneu matalian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji geus dina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kete kacapruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kapancing meureun sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian wah mau amak ini sok maneheun walila aing mah ade teh cindekeun naon banyarekan anjing lain leungeun kabeda-beda teh sia kapancing ameuh licik sia beuki cuah goblok sia mah banyarekan lain leungeun sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah ampun iya tah
di Jawa aja kada. Aduh ada tong bulah dinyana tu anjing rada hadap anjing. Bulah dia dah eta ala goblok sia nu ngeunah. Aduh hatur nuhun kadi sia kadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu. Para dewa nepi ka ER we di luhur juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungeul 14 buta teh nu keok dek najong neungeul teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh. Gatot Kaca lah udah apa wah oi oh jelema teh tuas teuing woi ayo woi yuk wah ya nepi ka tengah 2 kalian tanaga nepi ka kitu-kitu teuing aduh kan iya kurang sisit naon iya kulitnya kaki bubur keur naon bubur naon bubur teh ye geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun aya kerupuk eta mah bubur atuh oh tos digentos aduh benang di mana jauh keneh sabaraha pengkolan ti dieu geus nepi acan oh jauh keneh di belah mana oh di ditu nah can nepi keneh geuning oh da aing cicing ya kena dekeng benang pala wargi di palih mana belah ditu tebih keneh hah jauh keneh nyaha jauh keneh di belah mana tebih keneh aye sah teh nu ngabedol teureui wae atuh setan nu peledag jangan hulu aing keuleuh teh si dewa laing aduh nuhun agan gaduh jago abdi ieu iya di kumaha namanya teh kepret ulan di kepret mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya basa ngepret bancet manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun margi bancet na dina luhur batu atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uninga
itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Batara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Batara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Aduh. Yai. Kumaha cek kuring? Lah. Cek silaing teh Raka Batara Semah Katuran Rawuh. Sok. Yai. Raka Bantara Batara Semah Katuran Rawuh kaula nun. Aduh, Yai. Ieu teh kusaha kengengna Yai. Ieu teh kaula nun. Kupun anak Gatot Kaca Yai kaulan ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud. Ngahina wae saya teh maka aing teh. Naga persona naon taribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang geus papageun ieu akang. Punten Gusti saha abdi di mana? Ieu kelanan tebih keneh. Sadaya kulan Gusti. Aduh, naon? Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti. Kusaha? Ngaku nama Gatot Kaca Gusti. Hop segera purna dewa. Bangsa. Hop segera purna dewa. Denderan nafsu kagila-gila. Nafsi kakak gila-gila. Ya. Bener ngomong teh. Sumuhun pabala taklir pinang hurang kulan Gusti diamuk. Ku eta saurang hebat kulan Gusti haling. Ieu anu ngaran Jabang Tutuk Gatot Kaca rakap pinu gawe. Lah. Dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka rewas Aden bade awug naga persona lan dina. Naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari. Sing harapan heula Gatot Kaca
Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia. Cetrok naon cetrok? Anu dicetrok minggu tuka. Eta mah modar make hirup deui. Teu percayaeun. Teu percayaeun. Keun bae teu dipercaya ku manehna oge da Muhammad jadi naon. Moal serba kapis sangarengsekeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca. Cikan sok hayang nyawa si adu jejat Den itu mah gede agan maat alit syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing perjanten ka abdi ieu mun diteas euy naon teh jeung Noel deui pajarkeun teh Noel ajar maju wes aya jelema teas teuing deuleu ieu aduh lain eta jelema saurang tapi ka coner teuing mun beunang ku aing da digayem teh si urang ajar sakarepmu hakula dening ayo pilih daging nipis tangan tulang berengal iya aduh hidup Jabang Tutuka Gatot Kaca hidup dewa-dewa nyaksian dulu itu Jabang Tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacokregan ucu wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka nah, ayo menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu teh sawarga bisa ngarengsekeun pacokregan anu dipingpin ku naga percona sabalad-balad sakali jaya tetap jaya angkatan udara alhamdulillah wa syukrulillah parantos rengse ieu duh muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kulawarga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku akang saparakansa kalaya nuhun ka sadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja 3 permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung daud tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang singotaka